Bismillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Alhamdulillah ayeuna mang baris neruskeun carita Talaga Getih bagian anu ka-20 genep. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda dina bagian anu ka-25 na. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cibodas khususna di Garduh Rona anu harita aya opatan ronda nyatana Bapak RT Kang Atang jeung baturna pamuda duaan nyatana atuh si Delon katut si Gojim teh sareng si Gojim sareng si Uca gitu ya. Nuju ngalaksanakeun tugas ronda Pak RT Kang Atang Gojin jeung Uca sanes Gojin ya Allah ya Rabbi hilap deui si Dolen sareng Uca punten lah hilap lah. Kumaha tuluy jangan ada carita melah kadatangan ku Ririwa duka di dewasa halonya langkung pos namanya urang sami-sami Bandungan Bu sadayana. Mangsa alam beuki peuting bae di lembur Cibodas harita teh atuh anu ngaronda paungku-ungku di jero Garduh Rona disirikna atuh harita teh meuni ting purungkut malahan madina kayaan tu dekat jereuheul kadenge sora anu nyikik dina suhunan Garduh Rona aya nu seuri harita bari jeung kokoet sukuna kana kenteng atuh beuki jelas pisan kadengena beuki deukeut puguh we atuh pikeun Pak RT mah jeung batur-baturna nu tiluan beuki soak we panon harita meunikeun ka buncelik bari jeung cacalawakan. Pak RT jurig beuki deukeut Pak RT cik sok atuh sisinglar atuh Pak RT sisinglar Pak RT cek Kang Atang ngomongna meuni urup apareup da puguh-guguh ari Pak RT harita ya kan urang dahar urang sing aduh Bapak RT ngawalun sarua mena oge ngomong narero sanggeus kitu magarenan atuh Pak RT sisinglar dadakuna maksudna maring nyengkahkeun jurig ngarah indit cenah ya Bismillahirrahmanirrahim. Kaya bilang kapal yang ay balik mawa kurupa ko hentong kurupo ko no alusya kita ngoy mas malakan yo ko ko ni pandusi ay sa pala kasi siya menyebut pala yo gitu cek Pak RT mimiti mah benar bismillahirrahmanirrahim edas pelabah tengahna tongkan harganing alo manggen macakeun ieu teh babacaan naon teh teu ngarti teh Pak RT we munggu maksudna mah manehna teh sisinglar cenah sangkan jurigna indit tapi sok sanajan geus disinglar sora anu seuri mah keukeuh we kalakah beuki tarik samalah mah keur kitu teh atuh jeleg jangelek hareupeunana aya opat di hareupeun anu opatan aya hiji tantungan awewe anu kenangtung baju bodas kekelebetan katebak angin peuting nempok itu mah da eta mah Bapak RT
Anu tiluan ge ampir meh bareng ret ngareret barang bre. Lantaran eta awewe nu nangtung hareupeun maranehna teh katempuna ukur sareret sareng beuheung wungkul sabab ai sirah mah eueuh. Da eta masih usah magorowok bari jeung nongeng bujur nyempong bari jeung rame di sana. Kadua dampalengan dipake mengkutan banget deui. Sora anu seri jeung hitu padene bareng atuh beuketarik we pasalang jeung sora angin anu ngaguru. Malahan harita ditembak ku sora anjing babaut nu di jauhna etun mataku kurayeun. Bapak RT adang jeung si Dolen. Sakitu di si Ucah harita. Si Dolen buria pun celik. Sungu calawa hayang ngaguru minta tulung laka jeger batu. Bisa deh sabab atuh ti koro sayang anu mangpetan di ongko samalah keur kitu teh kalayang ujug-ujug aya anu hideung ka kalayangan teu jauh tina tangtungan eta awewe. Breh anu tiluan katingali pisan kalayang cengang kakalayangan teh tayalian ieu ti sirah jelema anu buukna panjang ngarumbay riaban sagedengeun sadengkeun atuh panuna molotot beureum letah ngelel sihungna ogerang geteng ari irungna katempo mulikeun Kang Namru liangna atuh gede segede buah jamu batu pelebah beuteungna katempo getih seger atuh nyerak celakan. Nyaksian kejadian serupa kitu tiluanana puguh we beuki ngayak-yak. Terus si Doden ngocak dengek bari jeung ngarontok kana awak si Uca. Ari si Uca direuaseun disangkana dirantok jurig atuh keleuweung harita susuluduk mun nyumputkeun sirahna. Sabab hayang buni cenah. Alah, jurig anu. Kang Atang ge atuh ngagorowok bari jeung cilem luncat kaluareun ti gardu. Disrik ngadurukan oge harita dirempak da puguh bakat ku soak. Sanggeus aya luareun gaduh bolong-bolong atuh Atang telumpat sakuat tenaga bari jeung kekeleuhan jiga nu geloh anyar bae. Tapi sebel kitu kalayang jurig hulu ka kalayangan ngalayang manehna terus ngudag-ngudag ka Kang Atang bari jeung ciciri hilan seuri soradang hirung mata kukurayeun. Kamana si manusia mentang lompat. Juri gulu harita terus-terusan ngudag nyata ada Kakang Atang anu keur lumpat meleteng sakalupat lampet harita teh ceuk rasaanana mah Kang Atang teh lumpat tarik tapi anger kan ngadon ajeret-ajeretan di tempat eta sabab anu penting mah cenah hayang geurah jauh pajargeun teh sabotkeun ngabsat kitu da kadenge sora anu seuri meninjala keuteuk ngajeureuleuh jiga keur ngudag-ngudag ka manehna. Ret Atang atuh harita ngalieu ka tukang anak breh di tukang teh heueuh aya anu kakalayangan di Jomantara. Sok sanajan poek peuting oge katempo matana molotot ngagebur hurung buukna katempo panjang meuni ngarumbay. Nyeri wulu. Atang terus lumpat merijeng gogorobokan. Tapi juri hulu atuh teu harita terus ngalayang. Pas pisan diluhureun sirahna Kang Atang, malah terus ciciri hilan atuh bari jeung ngurilingan ka Atang. Ngalaman kejadian anu sakitu puguh we Atang teh geus teu bisa lumpat sukuna asa leuleus teh tangan pangawasan. Antuk nama pruk Kang Atang teh nyuuh kana taneuh terus nongeng nyuk seruk kana taneuh. Nya sanggeus kitu mah atuh harita. Nyeri mulu ampun.
Kang Atang kekeluhan berijeng yuk kana lemah. Bujur nongeng berijeng disada prat-pret prot. Peledus atuh harita bau ting bau nanahawan nepikeun Kang ngompolan maneh hanca Kang Atang. Kalayang juri hulu teh harita ngalayang deui samalah beuki handap we bangun anu ngahaja hayang nyeunheunan ka Atan anu geus soak. Samalah keur kitu teh kepoh atuh celi Atang ditiup harita teh. Karasana meninja cap tiis ari awak eta ngajantan aya hulu ka kalayangan es kuning mata sieun pisan. Jang Atang harita kene oge teu bisa walakaya kesan tiis ngoprot saluaring awak hate teu pugu rasa hayang lumpat tapi teu bisa kalah kahayu ajret-ajretan didinya. Jeung teu asa ari kudu numpo deui rupa jurig ke hulu kitu mah. Antukna bakat kaliwatan ku soak mahlas Kang Atang harita teu eling teu inget di bumi alam. Nampok kitu eta si jurig hulu teh jiga anu atoh manehna terus ka kalayangan ngurelingan awak Kang Atan anu keur ngajoprak dina lemah. Ocapkeun deui kaayaan di gaduh rona harita sabadana Atang lumpat ninggalkeun Bapak RT jeung dua baturna. Puguh we atuh Pak RT oge kaayaanan beuki parna. Awakna ngagibrig panon melotot huntu geus lalesot sabaraha hiji meureun norok tok sabot keur kitu atuh tungtungna mah eta awewe anu keur nangtung teh ngalengkahan nyampeurkeunana beuki deugeut beuki ngadeuketan leungeun ramakah kukuna lancip paranjang teh jeung katara sarareukeut ragamang eta buhung teh atuh rek ngarampak kana awak Bapak RT anu keur diuk ke barijeng ngagibrig. Bapak RT maksakeun maneh awakna harita ngisan ka juru ngadeuketan si Dodeng jeung si Ucah anu keur nyaruung kana paluku barijeng marulan silah ku samping. Ayah jurig bubuntung hulu, ayah hulu bundung. Bapak RT harita ngomong kitu berijeng ret ngareret kana sirah anu kakalayangan keleuweuh atuh harita Pak RT. Jurig bundung hulu, tolong. Cek Bapak RT ngakurawuk hayang ngejat tapi eda sukuna kalakah leuleus teu aya tangan pangawasa. Sanggeun leungeun makhluk eta asa jadi manjangan terus ngadeuketan jiga anu arek nyekek ka Pak RT. Atuh puguh Pak RT geus teu kuat diuk-diuk acan bruyuh kana awak si Doden jeung si Uca. Terus celuanana pating suruduk atuh nyusupkeun sirahna kana awak baturna. Nempo Bapak RT jeung baturna kitu si jurig buntung teh atuh jiga anu beuki bungaheun we. Eta hulu teh kakalayangan hulu Nyi Utari teh. Tapi encan jelas katinggalina ku Pak RT sabatur-baturna mangan hulu teh hulu we. Harita dibalur hulu teh sigana dibalur getih. Teu pati jelas. Eta jurig buntung kadenge nyikik siri sorana tarik jeung mata ngirung sorana teh mata kinggiapeun. Etuni kacida mata kukurayeun. Malah keur kitu teh ragamang leungeunna kana samping sarung si Doden. Si Dolen anu dipake murumunan sirah sarta terus dibedo lalaunan bre atuh silah si Doden katempom keur nyuuh barijeng membeunang beungeut. Ragamang leungeun jurig buntung teh harita kana ceuli si Dolen. Terus noel cep kerasana tiis camewe kawas es balokan we gurubung si Doden hate ngagurubung terus cangkat barijeng ngalieu. Si Dolen ngagurubuk lantaran eta jurig geus nampu hareupeun malah ngahalangan lawang gardu. Nampo kitu masih Dolen beuki soak bae malah kalawatur mikir deui cungkeleung hudang baksakeun ngarayap dina garduh ronda cileung luncat hulu kaburuan kalawang terus teu kahalangan tapi rokaya sukuna di tikojot atuh kana samping sarung anu tadi dibedok ku jurig eta. Nya puguh si Dolen teh ti kudawat harita awakna ngagulitik atuh kana taneuh malah nyuksruk kareupeun durugan.
Raden harita kekeluhan berjeng tulung-tulungan. Sedangkan tarang jeung suku makarasa teh nyeri. Koregat sidolen maksakeun hudang terus atuh harita burung mengumpat. Berjeng kekeluhan sorangan. Malah geus teu norih kana nanaon. Ari digaduh harita teh tinggal duaan Bapak RT jeung si Uca. Nu masih kene keur nyararu we. Meni mongehe katu Pak RT pikarunyaeun manggeus kolot. Samping sarung teu pake nuruban sirah sedangkeun budur ka mana meuli. Barang ngadenge somat geus sobat nang sumpat kitu masih Uca mena cengkat. Culang cileung ka tukang tetela jurig buntung teh aya keneh. Samalah harita leungeunna derek ngaragamang kana beuheung si Uca. Korea cilung si Uca lucap burung bong. Si Uca telumpat di sirikna notog-notogeun maneh. Tunggul ditubruk catang dirempak bees turing sanyana. Sabab geus teu kuat lamun sekudu terus cicing wae jigarduh mah. Terus atuh harita ngabecir bari jeung kekeluhan. Malah marehna geus teu pati malire kana incakeun. Sabot keur kitu atuh jekrok jutru ditajong kana catang anu malang ngahalangan jalan. Lolololololo. Panon. Si Uca curai kubrang cakuk anu disada. Cungkeleung hudang deui berongbong nuruikeun hanca lumpatna. Teu beda we kawas tadi kebat ngajugjug balik ka imahna. Bari jeung ingkud atuh sarta indung sukuna oge getihan. Sadengkeun Bapak RT manehna sadar lamun digarduh teh ngan ukur tinggal sorangan manehna wungkul. Nya terus maksakeun cungkeleung cengkat ret ka sakadang jurig anu buntung huluna teh keur ngajanteng we nangtung. Ai awakna nangtung, ai sirahna kukuringan kana gaduh. Ronda teh mencrong ka Pak RT eta hulu teh. Atuh Bapak RT harita cungkeleung nangtung kitu ge rumanggiung, terus harita kena oge cileung luncat berongbong Bapak RT maksakeun mareh lumpat. Menikeun ka mangpret nyaksian Pak RT anu geus ngabretak lumpat cekikik jurig teh harita. Seuri deui meuni ngajereuleu. Lamun cek urang mah jurig jeung boga cocoan berenang sabab eta nutur-nutur ka Pak RT sirahna we wungkul. Sedangkeun ai awakna mah nangtung deukeut gaduh ronda. Da eta mah Bapak RT ngapurong bang lumpat ti paparetot nuru ka imahna bari jeung kegeluhan tapi edas. Sabot keur kitu teh kalayang di luhureun sirah Bapak RT aya sirah nu ngalayang. Malahan mah hatta ret ku Pak RT direret sok sanajan dina kaayaan penting tapi masih keneh bisa kaciri ku Pak RT nu direret sok sanajan dina kaayaan penting ge masih keneh kanyahoan ku Pak RT harita teh kacaangan ku cahaya bendang anu barangan di langit jiga boboko we gegeleuyeungan sedangkeun awakna nangtung keneh eta jurig teh digarduh ronda. Aduh, duri gulu mudah lain gitu cek Pak RT berjen terus ngapecir cek rasaan mah gancang padahal mah oseh-osehan we harita teh Pak RT anu ngudag harita tetep kukul kakalayangan di luhur bangun anu ngahaja-hajakeun kalayan luhureun sirah Bapak RT berjen ciciri hilan siri. Juring ayah, ayah julakan juring, kamu jaga juring. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam satu saja yang macam dia. Adut mana aja, Ewan. Pak RT ribut ngomong di bacaan ongkong miteh, ungku nu bener. Katukang nama ting nanahawan. Menta kasakadang jurig hulu sangkan ulah mudah cenah kamanehna tapi edas si jurig hulu teh nempo Pak RT teh betresepeun jiga anu diajak ulin. Kalakah der kakalayangan mudag-mudag sanggeus aya kana sawatara waktu mah Bapak RT jog anjog ka pakarangan. Ka pakarangan imahna malahan teu asa-asa. Kalacat unggah jebron pantong ge harita ditengar ku Pak RT. Ya hulu aing euy. Jebro awakna neungar pantong satarikna. Cungko Pak RT jengkang ka tukang. Da punggu pantong teh ditulakan keneh ku bojono di jero. Ayah,
Bapak RT keleuweuh berjenya kelantarang na anu bancunur segede nog soang. Muni nyeri cenah. Eta si jurig hulu kalakat itu saya ngadeuketan kain deui. Pak RT kalayang atuh harita. Hareupeun Pak RT napisan. Nya puguh beuki sidik tur jelas. Kana rupana anu matak pikasieun. Nya antuk nama kulahek Bapak RT teu eling di bumi alam. Terus ngajoprak we kapaehan teu inget dina naon. Nampo Bapak RT anu geus ngajoprak kitu mah teh eling-eling eta si jurig hulu teh cekikik seuri meunikeun ka nyekikik sorana ngirung mata kukurayeun. Sanggeus kitu mah plesat awak ngalayang ka luhur. Terus atuh kukuringan heula ari panonna rutret bubulakan hurung ngempur ningali ka handap lir ibarat mata heulang anu keur ngintip anak hayam. Tekung sila cung eta hulu teh nyororot sarta terus atuh ngadeukeutan ka pelebah gardu ronda lantaran jadinya ngajanteng awakna. Anu masih keneh ngajajanteng can ingkah-ingkah ka mamana jiga anu keur nungguan sirahna we. Sabot kitu atuh harita. Angin atuh harita ngagulebung sorana munggah ngaburu cungung anjing bapaung menipating kalawung dina peuting harita kaayaan lemur Cibodas jadi ngadadak mata keung jeung keuman. Tekung silila geuleyeung awakna anu buntung teh maju ngadeg ngageuleyeung sarta dituturkeun ku sirahna anu kakalayangan di luhur. Terus kebat maju ngetan ngajugjug ka hiji talaga. Dijajakeun ku sora-sora anjing jeung manuk curig anu teu eureun-eureun di sarana. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu mah ciep sora angin teh laler teh ngaguruh jiga tadi. Kitu deui sora anjing jeung sora sato-sato sejena ayeuna mah beut eueuh. Anu kadenge teh salian ti sota sasatuan leutik nu geus biasa we di salapeuting kayaning jangkrik gaan jeung sora bangkong anu rame harita jira tampian. Ayeuna cag urang tunda, ayeuna urang kocapkeun kaayaan Bapak RT nu harita keur ngajoprak teu eling-eling di buruan imahna. Dina mangsa tadi aya kajadian anu matak pikakeungeun. Pamajikan Bapak RT anu katelah maesih harita teh encan sare. Tapi kulantaran sieun manehna oge teu wani kaluar. Laka terus cicing ngabacreup di tengah imah. Anakna masih keneh laleutik incuna ongkoh deui. Komo waktu ngadenge Bapak RT kekeluhan menyebut juring sarta nubruk kana panto imah maesih beuki sieun we. Tapi sanggeus kaayaan dianggap aman mah gancang atuh ngorejat. Terus muruka tepas imah beri maksud mah melangkah salakina cenah anu tadi kadenge kekeluhan. Nya terus kolotrak atuh panto muka breh katempo aya nu ngajoprak dina golodog teh lian iwati Bapak RT atuh maesih terwaseun. Eta kunaon? Make es di dieu atuh. Maesih gerohan ka salakina. Ka Bapak RT anu katelah aslina mah Ujo teh. Kituna teh berjeun ngagupayan guyah diguyah-guyah awakna harita keur anu awakna ngagolernya tanda Pak RT. Kang Ujo. Kunaon Bapak teh? Maesih gegeroan deui atuh ka salakina anu teu daekeun hudang. Da pugu atuh keur teu eling teh. Kulantaran teu hudang-hudang maesih kacidari wasinana. Sabab inggis kupisi rempan kusugan salakina kunanaon. Terus atuh luak lieu ka imah tatanggana nu kawilang pangdeuketna terus kegeroan minta tulung. Sorana meuni denger atuh da pugu
ngarah kadenge. Tolong! Tolong! Cenah. Tolong Mbah Ewon, Jang Usman, cik harudang ieu kuring, tolong. Ieu bapana bodak, kunaon jeung akina bodak ya. Maesi minta tulung ongeng-ongengan ka tatanggana. Barjeng teu eureun ngaguyah-guyah awak Bapak RT nu jadi salakina. Nu anger we can eling keneh. Aya naon sih? Hei, tengah peuting ngadonok gagaruan kitu ae cek Abah Ewon harita. Pangheulana nyampurkeun ka imah Bapak RT sabab kawilang pangdeuketna ka dinya mah. Lain teh Abah, syukur atuh Abah ka dieu cik weya tulungan tuh salaki kami tuh. Ngadon ngagolet di lawang panto. Hariwang bisi kunanaon kami mah. Alah, nya we kunaon atuh RT teh ye bet mata hariwang. Gog Abah Ewon cingogo terus eungeuna ngaragamang kana dada Bapak RT. Maksudna mah deuk ngadengekeun kateg jantungna meureun. Tapi teteh lah masih kene karasa dan digdugna da puguh hirup kene. Ngan ukur kapaehan we wungkul alias teu eling. Kumaha atuh Abah? Kunaon salaki kami teh? Cek Maesi harita rampang reumpung maklum geus kolot. Mok atuh Bah Ewon harita ge ya teu kudu gempeur nya. Ya. Sabab salaki matenan sabah mah Pak RT matenan naon. Manukur kapaehan wungkul. Jigana kitu oge ukur mangih kaheuras kareuas. Nah, tapi mangih kareuas kunaon atunya Bah Ewon? Atuh. Tong nanya ka Abah tuh sabab bawa oge teu nyaho. Lamun hayang nyaho mah tanyakeun ka barudak teh. Lamun geus eling atawa ka jinisna. Cabut keur kitu atuh torojol aya tangtungan lalaki ngora nu datang taya lian ti Jang Usman. Aya naon teh? Masih datang teh Jang Usman langsung tumanya bari jeung unggah ka tepas. Nabok kitu atuh Maesi hate jeung Abah Ewon ngarasa bungah deui. Jang Usman ka dieu syukur itu tah. Nya ka dieu sote tak pedah tadi we kuring ngadenge sora Maesi gegeruan beberewekan. Nya terus kuring teh ka dieu hudang. Tah kitu aya naon atuh teh? Yeuna deui eta Pak RT kunaon make ngagoleh jeung anakpun golodog. Nya teh Jang Usman. Tuh kalau bata tanya kana sababiahna ye. Muni oge hayulah urang tulungan heula ieu Pak RT ye. Ngarah ganjang sadar. Jeung deui karunya we. Ari terus ngagoler deui ieu mah yeuh. Ungko tong ka imah urang. Yuk. Ka imahna kutiluannya. Harita Jang Usman ngahulang sakedeempok harita. Nya mang atuh Bah. Ieu tuh urang gotong. Cek Jang Usman harita beri terus ke pada awak Pak RT. Terus sergayeng atuh digotong kutiluan sarta dibarawa asup ka jero imah. Nusa terus nama goledag digolerkeun dina samak saheulai. Nu geus menang haja menang nyampak ngamparkeun sarta sirahna oge dibantalan ku si Ma RT. Nesi, nya kumaha atuh? Iteh mani asa rariweuh peuting-peuting ge. Maesi aya naon atuh? Cek tatanggana Maesi alias Ibu RT mimiti ngalongo kadinya sabab kagandengan cenah ku daratang. Keur kitu koron kurunong atuh Bah Ewon. Bah Ewon harita tumanya bari geek diuk kikirinana. Ret anu harita can eling kitu deui atuh Usman geek diuk deui teu jauh ti Bah Ewon. Iya kunaon ieu teh? Ceuk Bah Ewon deui. Aing mimiti nama kieu teh. Abah kitu deui Jang Usman tadi teh. Kami teh nyeureun serakamu. Si bapaknya di dia gogorowokan nyebut durig. Terus Atuh pantot pas aya nu nubruk.
cek intinya barang dikukurin di tempo geningan bet bapak nu baru udah kasampak dengan jobrakan apun golodog. Oh, jadi gitunya dimimikinan ya gitu dah. Yang Usman nya terus saya tuh maten gegerowan Kajang Usman jeung Kabah Ewonya rek minta tulung cek ente. Maesih ngadongengkeun kejadian tadi dina mangsa manggihan salakina nu ngajoprak di lawang panto. Sabot keur kitu kulusik Bapak RT harita katempo usik lalaunan. Malahan mah terus berai panunda kekereceman juga tu cacingan. Koreja tudang ketuga lalaunan gek diuk bari jeung ret ka kenca, ret ka katuhu, nitenan kaayaan di jero imah. Ih, Kang. Kumaha geus eling ieu? Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah manidi baris maluruh dina bagian anu ka-27. Hatur nuhun loh gumarupi perhatosanana beujeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.